Masak tutut ditungku darurat bari nungguan baju asak bari dimandoran ku si Hana langsung disuruput tidinya keneh. Samemeh masak tututna ieu abdi bade meresan heula gedebog pisang nyaeta pan abdi teh tadi teh entos nyacagan tangkal cau dikana acukeun terus ayeuna teh nuju dikeueum si acukna teh. Si Hana maning tuh nuju anteng main di juru tapi teu lagi nuturkeun ka indung teh. Asal indung ngalengkah ge nuturkeun si Hana mah tah ayeuna mah urang lanjut we guarkeun seuneuna urang suluhan deui. Tuh geura can ge acan geus rek diawuran masako ku si Hana teh. Panya eta teu sabar ti kamari keneh hayang tutut ningali tutut teh hayang buru-buru diangeun tapi da nya eta panuju dikeuman keneh. Matakan ayeuna mah urang langsung we nyobaan tungku darurat tah si bumbu-bumbu mah teu rupa-rupa tibang koneng bawang bodas salam sereh sareng naon deui eta teh nya. Oh nya tinggal ditambahan asem we sareng gula beureum ning tuh teu daek cicing tempat wadah uyahna ge ngadon gasar geser teu hilap we ditambihan uyah sareng masako da pami pecin mah abdi matara nganggo paling oge kanggo nyambel hungkul tos ngagolak caina gebruskeun we tututna teh tos dikulah kalih mah tinggalkeun heula tah ayeuna mah urang ngolehkeun ieu acuk urang tingali tos asak atanapi encan. Tuh geura sebot ngomekeun teripot si Hana mah geus ngolah-ngoleh eta ning tuh ampun kumaha lamun teu gebrus budak teh. Panasaran meureun hayang nyobaan ngolehkeun teu lami ge asak ning tuh tututna teh urang langsung we bahekeun kana baskom. Meuni tos nungguan ning tuh si Hana teh teu sabar meureun hoyong nyobian kana tututna matakan ayeuna mah urang langsung we pangomekeun pangnyokelankeun. Nyobaan abdi teh sakedik tapi si Hana teh tos ngahulang deui ning tuh langsung we huapan si Hana. Da nya eta si Hana mah meuni seneng pisan apa teuing pedah indungna keur hamilna resep tutut kitunya. Ieu teh abdi nyobian tapi seueur anakan ngareres ku abdi teh dibura-bura we efek teh si Hana teh kalah nurutan ning tuh puh cenah. Heueuh da nya eta sok aya we tingkah lakuna teh nu anyar-anyar anu pilucueun pikaseurieun pikeseleun ongkoh. Entos saep seueur ieu teh tututna tapi can hoyongeun eureun ning tuh kalah disuruputan si kuahnana teh nya atuh ku abdi teh dicaketkeun we si wadahnana teh. Da meureunan cek si Hana mah ieu teh si tutut sareng si kuahna teh enak ning tuh kat disuruput deui. Nepikeun ka si salamna oge disuruput ku si Hana teh nya atuh ku abdi teh langsung we dibahekeun si cainana teh si kuahnana teh tos dibahekeun masih kuahna ning tuh masih keneh disuruput ku si Hana teh. Alhamdulillah ai seneng mah nya. Da kanggo persiputan mah urang teh ayeuna can kapeser sugan engkin kapayuna mah kapeser ayeuna mah tutut we heula nya.